Ah, meng maneh mah loba alasan pisan. Duit oke ngaraban hayam. Balik kelek MBK pamajikan. Urang mah teu apal nganaon meng, penting mah duit. Pan maneh teh ka urang teh nginjem duit meng, tinggal nginjem dongeng. Ah, sia mah lieur aing. Cik sabar we hu. Mana teu usaha, dia teang duit mah. Da kumaha teh can aya. Aduh Cuma alasan pisan bu. Dan ku sabar, ku duit, beres masalah. memang. Anu ku aing disintrek sel ngomong pisan. Betul. Kelak, jadinya ulah pakai fisik ya. Maksudnya naon? Ah, udah wangi so. Kumaha Boxing. jadinya. Mana boga jurus naon? Uppercut. Ah ya kira ya sarung. Ah, fenomen. Non iya. Sok tanyakeun ka jenisna. Goblok pisan. Dengarkan RT kan nyawa aing teh RT. Neng RT. Cik hargaan. Sok masalah naon ieu mani? Guaan bisa jadi pagelut kan mana teh babaturan euy. Di bawah leutik ayeuna jadi pas ya. Heuh. Tong mana hu? Masalah naon ieu? Jadi kieu teh si Komeng teh nginjem duit. Tapi coba isuk sore. Coba alasan nih keur meuli kelek pamajikan, keur marabahan hayam. Pan urang teh lieur atuh jadi emosi. Betul teh memang teh. Orang teh masalah pinjem duit ke si Gehu. Keur kaleh pamajikan, keur hayam. Ada kumaha deui. Ari teh butuh duit teh teh. Dan sorangan teh lah kehidupan ayeuna teh. Tapi ada orangnya yang kasih duit teh gede. Kan 15 juta teh. Duit sakitu gini diomong-omong. Beja-beja kata tangga deui. Ih, ngirakeun pisan. Orang da tidak ge lain ngahulang saurang-hulang na teh, berendangan kudu ka mana urang teh duit teh. Sok cek RT kumaha ayeuna. Oh, gitu teh. Ming. Kan nyaho beureum maneh teh. Daerah dia mau notification ku urang. Maneh apal meureun saha urang aing teh RT di teh Ming. Nyaho mau notification ku urang mah. Kiraha ku. Ngaku bega sih. Heuh. Sorangan aing mah lebih sangarti beda. Komo pocong, habis sangarti pocong aing. Cik, seram yo harimau. Henteu aing mah. Harimau lebih sigeut ku aing mah. Sieun dengan harimau ge. Sieun aing teh di rumah. Aha, sieun. Aing bibinya sieun kunaon teh? Tah eta aing bijin sieun mah. Aya ku pamajikan. Sieun mah aing mah. Nah, atuh pamajikan. Ah, betul balik. Bolas paling.